Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasok di parwargi, kumaha ramang, mudah-mudahan sehat walafiat. Aya tina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cerilat harita si Agus asup ke jero imah. Tengah-tengah ka kamar, da kulantaran si Agus mah teu apaleun cicingna Aki Obe di mana. Geus-geusna si Agus manggihan Aki Obe da keur ngagoler we harita pikaronyaeun. Terasa asal sat kap kap. Dua sukuna harita ditewak saterus nama Aki Obe teh dibedol. Hiu kalayang we dibalangkeun ka buruan. Kalayang koleang kedebut. Badan Aki Obe harita meubeut kana taneuh. Neng malah harita nyamperkeun ka Aki Obed. Aki Obed harita molotot ka neng malah. Cilung si Agus oge harita nyamperkeun ka deketan neng malah. Aki Obed harita molotot ka neng malah jeung ka si Agus bangun anu cecep naker. Sia sabenerna. Teteh lah kedenganan ilmu kesaktian sia teh luar biasa hebat oge. Saya sebutkan garanan 32 Insya Anjeun sabenerna mah geus apal kana ngaran kula. Tapi dapat naha nanyakeun deui ha. Kula nu katelah malah. Geus dibajaan ku si Atang oge. Kula teh nu katelah malah. Anu bakal ngajajabkeun anjeun ka akhirat. Jalma sabenerna anjeun mah aki. Kuduna teh balik pikir, tapi buktina mah geuningan ngalakukeun tindakan kejahatan. Dina poe ayeuna kula nu bakal maragatkeun nyawa anjeun. Ngageter oge hatina Aki Obed dina waktu harita. Seleuna neng malah harita nyamperkeun ka Aki Obed. Teu asa-asa raketak harita ngagunakeun ilmuna. Sakabeh tenaga lapis museur kana leungeun kenca jeung katohu. Teu asa-asa harita hiu cobet. Banget Aki Obed dipindo. Hiu cobet. Dadah Aki Obed harita pindo. Siat suku katohu neng malah harita mindo kana kantong semarna Aki Obed. Hiu cobet. Uguh we Aki Obed harita menikeun ka molotot. Karasana nyeri pisan. Karasana seueul pisan. Neng malah harita mundeli ka Aki Obed anu memang Aki Obed teh geuningan kuat oge. Hiu. Leungeun katuha neng malah harita ngablesur kana gadona Aki Obed. Hiu cobet. Calatrok eta meunikeun kadenge pisan. Jika nama carehamna Aki Obed teh beunang potong dina waktu harita. Neng malah harita ngalakukeun gerakan seperti tadi ka si Atang jeung si Judin. Cilung harita neng malah luncat. Hiu cobet. Dua suku neng malah kena pisan kana dada Aki Obed. Aki Obed dina waktu harita mah menikeun ka mundelik jeung ngagorowok tarik pisan lantaran nyeri anu kacida. Cilung deui neng malah harita luncat seperti tadi deui bae. Hiu cobet. Ayeuna mah turna keuna pisan kana dada Aki Obed. Dina waktu harita mah Aki Obed geus teu bisa nahan ka nyeri pisan. Karalak we Aki Obed oge dina waktu harita palastra ku neng malah. Kewajiban si Agus jeung neng malah dina waktu harita berarti kudu nguburkeun obat layon nyatana Aki Obed, si Atang, si Din jeung si Judin. Teu asa-asa si Agus harita nyieun lombang di buruan imahna Aki Obed. Ngagunakeun elmuna we sangkan tereh dina ngalakukeun tindakan eta nyatana ngorobkeun la opat layon teh. Keblig si Agus harita ngakeblikeun suku katuhuna kana taneuh. Gebros. Taneuh teh harita ngegebros saterus nama ngebentuk seperti kuburan. Kuburanna mah henteu loba eta kuburan teh. Cukup hiji we. Ngan anu jalma nu opat eta dek dikurebkeun teh dibarengkeun we ditumpukkeun di dinya. Si Agus harita ngagusuran layon Aki Obed terus si Atang, si Idin jeung si Judin. Sabadana di alung-alung ka jero gebrus. Si Agus harita ngaruang ku elmuna we keblig puruluk. Eta taneuh teh harita muruluk saterusna mah seperti biasa deh bae eta taneuh teh rata seperti taneuh anu sejenna.
Aya nama tos beres, tos rengse nyai. Ayo orang mulang we teh dieu. Imah Aki Ubed orang duruk bae lantaran percuma aya oge bisi aya jalma jahat di ka dieu. Mun mangga Kang. Da memang kedah kitu, kedah diduruk. Si Agus harita ngawatek elmuna deui bae. Dina jurus pamatri geni harita. Sat borasat. Tina dampalengan katuh si Agus harita ngaluarkeun cahaya beureum. Cegur imahna Aki Ubed harita kahuruan. Cenah teh harita kacida gancangna terus harita teurak kana kai kana pilik jeung kanu sejenna. Saterusna mah Neng malah jeung si Agus harita ninggalkeun eta patempatan. Kasugri para wargi, kakurang tunda heula neng malah jeung si Agus anu ninggalkeun pademukanana Aki Ubed. Ayeuna urang kocapkeun Aki Pancuh jeung si Kacung. Dina waktu harita, hate si Kacung jadi gelisah, teu geunah cicing. Sedengkeun Aki Pancuh nempo si Kacung anu teu geunah cicing ka ditu ka dieu. Pok harita, Aki Pancuh teh cuma harita. Aya naon mane teh Kacung? Seperti anu teu geunah cicing kitu. Naon? Sok bebeja kaki. Aduh, hati kula teh sategenah kieu teh ki. Teu genah, pirasa rada goreng ya. Boa-boa aya kajadian anu teu dipiharepkeun ka si Atang, ka si Idin jeung ka si Judin. Cing kira-kirana babaturan kula teh ka mana ki? Heula urang teropong heula kaki ye. Aki Pancuh harita meureum kedua panonna ngimpleng jigana nama kana kaayaan si Atang atau kana tempat anu cicingan ku si Atang dina waktu harita. Seperti nama aya di padubukanana Aki Ubed eta teh. Tuh di belah ditu. Cung we ka ditu susulan kumane. Oh gitu, mun kita tadi atau ki kula teh jadi teu geunah hate ya. Rada jauh teh dia. Memang rada jauh teh dia mah. Tuh kabelah ditu jalanna tuh. Kapan maneh teh cicing di Aki Ubed? Lain bira ku teu apal imahna. Hafal imahna mah jalanna, teu apal mah ki. Ya geus lah, kula nek kitu heula nya. Cerenat si Kacung harita teh ninggalkeun pademukan Aki Pancuh. Cileng belesat. Lompatan si Kacung dinyakeun. Sangkan teh tepi ka imahna Aki Ubed. Teu kacaturkeun lila di jalanna, si Kacung harita geus tepi weh ka pademukanana Aki Ubed. Tetelah harita imahna Aki Ubed teh harita geus beak ku seuneu. Ngan tinggal ruhakna we harita. Bobo we si Kacung kacida rewasna. Keninganan imahna Aki Ubed teh geus ruksak geus kari ruhakna. Si Kacung harita nitenan kana tempat anu aya di dinya di buruan imahna Aki Ubed. Ningali kana tapak mah memang seperti anu urut tarung wae lantaran kacida laladugna harita. Jeung deui di dinya aya hiji taneuh anu katingalina teh beureum. Si Kacung jadi penasaran, naon anu aya di jero eta taneuh, nah kuburan atawa naon? Hal ieu teh ngajadikeun penasaran pikeun si Kacung mah. Nah, ieu aya taneuh ieu. Seperti kuburan bae ieu teh. Wah, boa ieu. Kuburanana si Atang jeung anu sejena. Tapi da pirah ku eleh mah. Eleh tarung ku si Mala apa pirah aku itu. Aduh, jadi penasaran pirah ku aing ningali mah ieu. Si Kacung kulantaran penasaran. Nya antukna nama si Kacung teh ngagali eta kuburan. Kumanehanana we ku leungeunna we digalina ge ngagunakeun jurusna. Nya kulantaran beuki lila teh beuki jero nya anu antukna nama sukuna Aki Ubed harita kacekel. Teu asa-asa harita dibedol. Kebeng si Kacung harita ngarenjag. Tetela geuninganan Aki Ubed teh geus maot alias geus paragat nyawana.
Saterusna digali deui kapanggih di si Atang, si Idin jeung si Judin. Puguh we si Kacung kacedak kagetna. Ayeuna mah meureunan di antara babaturanana anu limaan teh ngan dirina we anu salamet keneh. Jeung di kaayaan si Memed mah teuing kumaha. Seperti nama meureun si Kacung oge boga pirasat yen si Memed oge geus palastra. Nya sabadana si Kacung apal mah yen si Atang, si Idin, si Judin jeung Aki Ubed teh geus palastra geus maot, maka anu opatan teh dikuburkeun we di dinya. Dan dikumaha deui da piraku ari kudu dibawa ka pademukan Aki Pancuh mah. Si Kacung dirapihkeun deui seperti tadi. Bisi tiap mah aya satu galak anu datang ka dinya. Pasti we bakal ngajadikeun layon teh meureun di dahar ku sasatuan seperti halna meong jeung anu sejenna. Si Kacung dirapihkeun deui di bebenah malahan mah dicirian ku batu sagala. Pangkawarah ieu mah si Mala. Bener-bener eta budak teh kudu dipodaran. Teu paduli aing mah ayeuna mah teu butuh cai panon saki, anu penting mah aing bisa modaran si Mala. Tungguan si Mala. Dina hiji mangsa mah aing bakal balas dendam pikeun si Atang, si Judin, si Idin jeung Aki Ubed. Tungguan sia. Malahan malamun tiama si Memed oge geus parastra dibalas ku aing mah. Si Kacung dina waktu harita keseleun pisan ka Ning Mala. Beungeutna beureum lir beusi atah beulem. Nya sapada kitu mah cerilat si Kacung harita ninggalkeun pademukan Aki Ubed. Si Kacung ngajugjug di we ka pademukan Aki Pancuh. Si Kacung karita jojorelatan dina jalan satapak, malahan mah mubus asup ka pileuweungan. Dina sela-sela tetangkalan ngolepat sangkan tere tepi ka pademukan Aki Pancuh. Nya urang kocapkeun geus tepi we ka pademukan Aki Pancuh, si Kacung langsung bebeja, langsung nyaritakeun kajadian anu cikeneh kaalaman ku dina. Kitu kieu puguh we Aki Pancuh harita kakorot ngancing beungeutna sarua seperti si Kacung dina pada beureum lir besi atah beulem ngemu ka amek ka Ning Mala. Dina waktu ayeuna mah Aki, kula teh hayang menta ilmu we ka Aki, hayang menta jurus anu pangesaktina lah. Pikeun balas dendam ka si Mala. Lantaran eta jalma teh da memang pasti si Mala anu geus ngajadikeun si Atang jeung anu sejenna palastra. Geheula Kacung ari jig firasat Aki mah aya anu sejen ieu teh. Aya jalma sejen anu nulungan. Si Mala mah kakuatanana teh sakumaha. Ku anjeun oge Kacung bisa delehkeun. Tang tuwe aya jalma sejen anu nulungan. Saha kira-kira anu nulunganana Aki? Hing sok sebutkeun. Deui Aki ge teu apa. Ngaranna ge teu apa. Nya masalah jurus mah Aki ge ngan boga jurus dengan saeutik sok we eta mah mun katarima meureun pek latihan silat. Mun teu katarima mah jeung we teh ngan guru anu sejen. Da Aki mah teu boga di jurus salian di jurus anu geus diwikeun ka si Atang jeung ka si Idin. Keun baelah ge, jurus naon oge hayang ditarima ku kula. Kahayang si Kacung teu bisa dihalangan. Aki Pancuh daek teu daek harita nurunkeun elmuna dina jurus tangan saketi tajongan iblis jeung dapal bumi. Dina waktu 3 poe si Kacung geus mampu ngawasa kana sakabeh jurus anu dibikeun ku Aki Pancuh. Memang ari kahayangna bener-bener hayang mah jeung panas hate teu burung jurus anu hese oge teh lagi dengan babari diajarkeun ku Aki Pancuh ka si Kacung. Kasugri para wargi cag urang tunda heula si Kacung jeung Aki Pancuh. Kiwari urang kocapkeun deui si Agus jeung Ning Mala. Mangsa alam harita geus burit, malahan masa kedeung di oge sareupna. Si Ning Mala jeung si Agus harita sangkan teh tepi ka pilemburan, jojorelatan we dina jalan satapak, ubus-abus ka pileuweungan. Dua cirim teh sing kalayang harita bangun anu hampang dina ngalakukeun lompatna. Ya kulantaran harita teh geus burit nyatana waktu sareupna
Si Agus harita ngeureunkeun lengkahna. Curat celing. Neng malah oge harita ngeureunkeun lengkahna. Naon Kang geuninganan lidan di dieu masih tebi teh Kang. Mohon masih kena tebi Neng. Tapi da urang teh kudu ngalaksanakeun kewajiban ieu teh. Akang mah boga kewajiban. Nya lamun Neng teh menuju halangan mah meureunan teu ngalaksanakeun kewajiban tapi antosan we heula akangnya. Akang teh bade salat heula magrib, bage salat magrib heula. Da mun engke mah urang tuluykeun di we sakedeung we salatna nya. Namual sajam moal paling oge 10 menitan. Neng malah harita imut ngagelenyuk ka si Agus teh lagi dengan si Agus teh jalmana bager sakti oge manihanana teh takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Si Agus harita neangan heula cai tetela teu hese palebah dinya teh memang aya cai. Ya sabada kitu mah si Agus harita ngalaksanakeun kewajibanana nyantana ngalaksanakeun salat magrib. Neng malah ugi harita sarua ngalaksanakeun salat magrib saaya-aya we da kulantaran henteu mawa mukena. Manihanana salat teh saaya-aya kitu we saperti halna si Agus. Buk neng malah katebak ku angin heriaban bukna panjang. Kudu nama memang salat teh make mukena tapi da kulantaran darurat. Dina waktu harita salatna saaya-aya. Sabaraha beres salat magrib diteruskeun di we harita lulumpatan deui. Dua cirim teh harita lulumpatan malahan mah berijeng silih cekel sagala. Malah ngarasa bunga si Agus oge sarua ngarasa bunga. Dua anu noman harita sing belesat ngajugjug ka lembur Citapen. Gancangna carita orang kocapkeun Neng malah jeung si Agus teh geus tepi weh ka imahna Bisatma atawa ka imahna Neng malah kedatangan si Agus jeung Neng malah kacida dibagjakeun pisan ku Bisatma katut anu sejenna Pak RT Pupuh Lemur oge araya di dinya. Malahan mah bapana si Agus anu katelah Bahdanu aya di dinya ngabagjakeun pisan ka si Agus. Kabrug harita Neng malah dirangkul ku Bisatma. Kabrug Bahdanu oge harita ngarangkul ka si Agus lantaran geus hasil ngalaksanakeun pancen ti bapana nyatana neangan kirimna Neng malah kabuktian Neng malah harita salamet balik jeung si Agus. Sararea harita arasup ka jero imah malahan mah caricing oge di tengah imah sangkan lega. Pok harita Pupuh Lemur cumarita. Alhamdulillah dina waktu ayeuna yang Agus geus beres ngalaksanakeun pancen nyatana tiasa nyadak Neng malah tina cerkan jalma jahat. Cing sok mangga atuh jeung Agus ngalakonkeun lah. Ieu bapak ieu abah ieu hayang apal naon-naon anu geus kejadian. Soklah ceritakeun. Cek Pupuh Lemur anu katelah Mang Irja harita ngobrol seperti gitu. Oh harita teh Mang Samin cumarita. Geula atuh Mang Irja. Karunya budak teh kudu badang rar heula tang tu lapareun. Kudu nginum heula tang tu hauseun. Tawa harita tanya atuh. Euy. Hampura jang. Jok atulah nginum heula sok adinya dahar heula. Da sangu mah tita tadi geus sadia, geus sadiaan. Da saur si Abah teh Bahdanu cenah. Geus pasti we cenah jang Agus teh bakal hasil. Beda ieu kana hatina. Nya nu matak Bisatma teh masa kitu teh jang. Masak mencit hayam. Henteu ari mencit domba mah da bakal loba teuing. Cit hayam si jago geus dipencit cenah ieu teh. Cek Mang Irja berijeng seuri. Ya Agus jeung Neng malah harita teh leleda langsung we ngaregot kana cai meunikeun kalekik. Sabada kitu mah dahar ditempokeun we ku jalma-jalma nu hadir di dinya. Ya sok sanajan era-era oge da kulantaran lapar ngadekul we harita teh dahar duaan. Di deukeut Neng malah harita teh nyatana Bisatmah oge harita teh ngusapan we ka Neng malah anu katingalina teh Neng malah rada lesu lantaran geus lumampah anu kacida jauhna.
Dan sabada beres dahar si Agus harita mendara lakon barabat harita nyaritakeun kejadian-kejadian anu geus kaalaman ku nirina. Kabehana anu nyaksian anu ngadingikeun menikeun ka kumecrek naker laun sababna sabab tarung sagala. Tetela geuningan jalma jahat nyatana si Atang si Idin si Judin geus palastra nyatana kuning mela dipaehanana oge. Tah gitu. Abah oge kasadayana tah gitu. Pengalaman abdi sedang ning malah teh gitu. Nya eta mah anu sanes cariosan, anu sanes nama, carita anu sanes nama dongengna gitu tah. Kaneng malah we mangga kuning malah meureun ke bakal dibedar. Para baating malah oge harita ngalakonkeun kajadian anu kaalaman ku dirina. Payet peheurna disekap di hiji imah teh luar biasa. Kacida sedihna. Disekap di kamarna Aki Pancuh, disekap dewe di kamarna Aki Ubed pada silih sekap. Eta aki-aki teh memang aki-aki ngurus tunjung. Nawan hiji wanuja di kamarna masing-masing. Ning malah nyaritakeun oge bareng ngecelakeun Cai Panon. Lantaran mun teu masih Agus teu kaburu datang, bah cikanana teh meureun dirina teh bakal diperkosa ku Aki Ubed. Tah gitu Abah oge kasadayana. Untung we Kang Agus teh nulungan kan ka abdi pamita mah nulungan mah duka kumaha nasib abdi teh. Sasata mah meureunan ieu teh pitulung ti Gusti Anu Maha Suci syariatan mah ditulungan ku Kang Agus. Luar biasa Kang Agus teh geuninganan sakti mandraguna. Bah Danu anu cita tadi ngabandungan harita menikeun kareueus ningali anakna nyatana si Agus teh luar biasa hebat. Ilmu silatna hebat, kajujuranna hebat. Nu matak Bah Danu kacida banggana ngebogaan anak seperti si Agus. Pok harita Bah Danu. Aduh nur pisan Nyai. Kabeh banget tuh si Ujang Agus mah. Selain ti kasep dibageut jeung jujur. Ari jeung Abah mah teu salah mun teu mah hidup teh bebarengan. Sok sanajan hidup umur teh karek sabaraha tahunan, belasan tahun barunya. Tapi kumaha mun teh mah Abah ieu boga rancang ieu. Kumaha lamun hidup teh ngahiji we ngalaki rabi, kumaha daek henteu Nyai. Puguh we. Caritaan Bah Danu teh ngagetkeun sakabeh anu hadir atuh da. Teu nyangka Bah Danu bakal cumarita kitu. Bisat mah harita langsung ngalieuk ka Bah Danu. Terus ngalieuk di ka Ning Mala. Sedangkan Ning Mala jeung si Agus harita caricing galecok we dina jero hate masing-masingna nama. Dina jero hate masing-masing rasa bunga. Bah Danu bet cumarita samodel kitu katambah ti tadi oge atawa ti samemehna oge hayang ayeuna mah di jalanan ku Bah Danu. Ning Mala harita ngeluk tunggul teu wani ngomong, teu wani ngajawab. Kunaon keringanan bet caricing samodel kieu marane duaan teh ari bieu cumarita menikeun ka Walekpok. Ari ditanya kieu ku Abah yeuh jadi rarepe yeuh. Pok harita bisat mah manginten isinin Abah. Nya ari abdi mah selaku ibuna Ning Mala. Nya tujuan pisan itu teh Abah. Doa pisan. Tuh keringanan. Ibu hidup oge nya tujuan Nyai. Coba Abah yang ngadangu ya. Kumaha tah Nyai teh kersaan teh pamita mah dijodohkeun ya sareng Sejang Agus. Mun teh mah kersa tong ringkekeun deui lah. Urang langsung we akad tika. Ning Mala rada beureup harita dek ngajawab teh. Bingung isin meureun kitu. Ning Mala harita ngararet ka indungna harita unggeuh lantaran sangkan Ning Mala teh buru-buru ngajawab. Heueuh atawa henteuna ngan ieu waktu ya waktu sina perantos sae pulujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.